Paling jalan satapak teh pada ke mana, Mang? Wis, ada Jang. Waduh, bahaya, Mang. Kemana ya teh, Mang? Hari Jang Usep kan ieu teh jalan motong bade kabumi ka Padanu. Ai. Nuhun, hilap, Mang, hampura. Kunaon kitu pada nuna? Saur Pak Hendra, Padanu teh teu damang stres alatan eleh pemilihan RT kamari. Untuk jadi anjeunna teh labuh di Jamban. Labu di Jamban. Kenapa naon Jamban nama? Pada nuna. Oh, Jang Usep mah ah. Pesenan mumpung haneut keneh mumpung haneut keneh. Bu, janten ngalayar ka Pak Omo sareng ka Padanu teh. Nya kita siap. Hayu atuh sareng Bapak bade ngiring. Ya Bapak mah tuh masih kene aya damelan. Sok we ku ibu lahnya diwakilannya. Ya gitu tuh sabios-bios atuh. Tapi nitip atuh barudak. Iya. Ya. Sok. Mang Mitra, kalau abdi teh saur dokter mah saurna panyawat kronis. Jeung eta ditambih stres pamilihan RW kamari. Udah kumahannya abdi teh segala daya upaya terus dilakonan. Terus dirawat ke dokter nu hebat. Terus dipasihan obat anu saurna mujarab. Tapi kalau tanang umpana kieu. Kuning sih takedah bingung. Urang sangatkeun we Padanu teh ka Gusti Yesus. Urang ngadoa. Ku Jang Usep we ngadoana. Banyak ku abdi, Mang. Langkung sae ku Mang Mitra we. Mohon atuh kuning sih Padanu urang sami-sami ngadoa. Gusti Yesus abdi sadaya percanten. Mong anjeun hiji-hijina Gusti anu maparin panglilipur dina mayunan kararepat. Abdi sadaya ngandalkeun anjeun Gusti Yesus. Gusti Yesus anu maparin jalan kasalamatan. Amin. Mang Mitra nuhun pisan. Yang Usep terus ngalongok sareng abdi mah yakin pisan Gusti Yesus pasti bakal nyarengan sareng ngadamangkeun sareng abdi. Amin. Sami-sami donisi, mohon sami-sami Padanu. Gusti Yesus ngaberkahan Bapa sareng Ibu. Hapunten abdi sareng Jang Usep teh tiasa salami kumargi bade ngalongok Mang Omon. Tapi ya titipan ti Pak Hendra dan Usep pasikeun ka Buningsi sareng Padanu. Titipan Pak Hendra. Hatur nuhun ka Pak Hendra kitu nya ieu ngaduna. Mohon mangga atuh. Pras di Buningsi Padanu. Naon atuh Abah menirung sing hayang naon kos budak wae. Aduh, hayang gedang. Atuh ke heula sabar pan ieu keur dipesek salaanan. Engke geus beres dihuapan lah kumaha engke. Lila si mah teh lila. Mending ampunnya si Abah koselin kolot cicing heulaanan. Ih, ieu keur dipesek kumaha mun maka keureut. Mitra, aduh Mang Mitra, cerita kehidupan di tengah sungai. Sampurasun. Rampes. Geuning Mang Mitra sareng Jang Usep. kumaha Mang Omon teh? Nya kitu we Mang, nuju hareeng. Mangga atuh kalabat Mang. Mana? Apa salam Mang Mitra? Tuh kan leres Mang Mitra. Hiap ka dia. Mangga kalabat Eta jeung Jang Usep geuning. Mun rampes. Mun. Mangga aduh. Hatur nuhun Mang Mitra, Jang Usep, parantos. Aduh dipun tayong hitungnya. Parantos ngalongok, parantos sumping. Nuhun pisan kalau kasumpinganana Mang sareng Jang Usep parantos ngersakeun sumping ka dieu. Kamu ngalongok aki-aki anu ogoan. Aduh punten ieu rada bau. Ieu kaluar. Ayeuna kumaha Mang Omo tos sakinten gitu? Sakinten tos tiasa hitu tos sayong gedang. Tosnya henteu pararegel henteu pararusing teuing.
Nyana eta ku ogona Mang Mitra atuh nih ampun. Tanya nggak deh pesek atuh itu disuguhkan. Nya ke heula atuh aya tamu, Abah mah meni begitu sabar. Entong kabeh disuguhkeun anak. Sesako. Nya Mang Omo, Ya. Abi hoyong. Ini engke dipasihannya. teh heula Yang kawan. Joseph. Tong kitu izin ku Mang Mitra Nah. meni kawas Nya, budak. ayeuna mah urang ngadoa we. Oh, Urang ngadeheus ka Gusti nya. tapi abi menuju udur teu tiasa ngadoa ku Mang Mitra we. Nuhun. Apanya Mang Mitra bade ngadoakeun sadia Sami ngadoa. soten. Meni ampun. Gusti Yesus panangeuhan abdi sadaya danget ieu abdi nyangakeun Mang Omo kepanangan Gusti. Mangga Gusti anu ngadamangkeun mulihkeun deui sabihara sabehari. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus abdi nyangakeun panada ieu. Amin. Amin. Aduh, meni asa hararampan. Ieu salira abi teh. Hanya didoakeun sok gitu Mang Mitra. Puji Gusti. Atur nuhun ya. Jadi tos teu hayang digedang aya mah. Nya ieu teh kumaha mau di Pasikeun we jeung eta jeung. manya kieu. Oh nya. Terus dipesek. Urang pesek urang suguhkeun sakantenan tuang sasarengan atuh. Nuhun ya Mang Mitra, jangan usah. Mungkin bade nyabian obat nu abdi mangga ieu. Oh, tos. Nyantongnya. Iya ya. Nuhun Gusti tos di lengoknya. Nya ngaturkeun nuhun pisan ka Mang Mitra, Ajang Usep. Mugi-mugi we Mang sanes mung saukur panyawatna. Ogona. Kabeh tiasa damai.